kunaon ngalamun hamu. Lain ngalamun teu kuat nyeri huntu. Oh, hayang nu cara mutu. Hayang nu cara mutu, hayang mutu. Itu kunaon pan boga lin? Mutu mah Lain hayang mutu teu kuat nyeri huntu. Urang teh ieu teh. Ieu teh ieu pipi ge mun asa gara remem, ieu bieu mun asa samutut. oh, bututnya nu ti heula-heula mah. Butut kunaon make disebut butut nanti pan sok dipake. Lain aya mutu butut. Aya mutu butut. Itu tuh teu kuat urang teh ieu teh nyeri huntu. Tiap anter disuntik. Oh, nu leutik. Oh, leutiknya nu ti kamari mah nu sok dipake teh. Ai maneh leutik-leutik ge lumayan pan sok hayo dipake ku maneh. Ai kitu hayang nu kumaha atuh? La ilaha illallah. Abah, lin pedah mutu leutik. Tiap geuwatkeun urang anter disuntik. Teu kuat aya sapeuting maneh teh bisa mono. Oh, ponok. Jadi mana teh hayang mutu, nu teh lah bututnya leutik jeung ponok atawa hayang nu cara mutu. Hayang nu cara mutu atau hayang mutu maneh teh. Padahal nu teh lama leutik ponoknya itu. Teu hayang mutu anu leutik. Oh, teh tong yang medud atuh, kan urang neangan, urang akalan kumaha we carana make jeung medud gitu. Biasa we atuh pan ti kamari ge sok dipake itu teh mutu teh. Tong disebutkeun leutik ponok. Urang ganti we atuh kudu panjang neangan. Tiap geuwatkeun anter ka dokter uang suntik, disuntik. Oh, leutik nya engke urang neangan nu gede atuh sugan teh maneh mah hayang naon tadi hayang mutu nya. Sugan teh nu butut teh nu cara mutu nu leutik jeung ponok teh pek mutu nya. Atuh kan urang neangan heula. Tong jemedad jemedud gitu kira mutu atuh naon maneh kudu jemedad jemedud gitu maneh teh seuri atuh sakali mah. Bisa seri kumaha? Ieu huntu mun asa nyanyautan, ieu bibir teh mun asa ieu gara remem, bibir mun asa samutut. Maneh sapeuting teh bisa mono. Oh, butut yang ponok. Urang ganti kan we santai we heula atuh lah gampil neangan eta mah. Sok sing gairah heula atuh nyanyi-nyanyi atuh kadinya ame rada seger kadeuleuna lin semetat-semetut kitu kala jiga patung ieu. Patung anu keur sedih. Burukeun lain kudu nyanyi-nyanyi engke geus teu kuat ieu teh huntu teh nyanyautan engke. Sapeuting teh bisa mono. Tong amek nyanyi Bengawan Solo. Naon we nu bisa nyanyi mah sok rek nyanyi kumaha? Sok atuh nyanyi bisa naon nyanyina diajar tong antun jebedad-jebedun ke diganti mutu malah. Teu dengekeun engke geuwatkeun hiap anteur engke ka ditu tuh ka dokter suntik ieu teu kuat nyeri huntu. Jeritan hati atuh eta mah ai kitu mah lain lomba adan maneh mah kalah juga lomba adan nyekelan pipi. Gitu lain lomba adan. Ieu mah nyanyi diajarna ame ngarareuna sok ngareuna atuh tempat kieu wal jemedad jemedud maneh teh. Geus diajar nyanyi we sok arek diburuhan. Arek dipangneangankeun eta jang mutu. Astagfirullah abah linenengkeun mutu we geuwatkeun ieu hiap anteur urang ka ditu uang suntik. Lin kuro ai kuro mah euy gagabah atuh kuro mah ulah dianggap heureuy. Ieu mah nyanyi tong make nyekelan pipi kitu jigas anu kuro maneh mah. Geus nu adan gitu. Biasa we gerakeun leungeunna tarikeun. Ame hari ieu ame pantes sok. Engke dipangneangankeun ayeuna jang mutu mah. Heuh atuh ai maneh mah hese wae. Aya ieu tah. Tah ku ieu yo gede jeung panjang yo. Ganti mutu teh. Lain mutu nu kieu sopak engke teu kuat nyeri huntu ti teh antar ka dokter aing teh disuntik mah amas peuting teh bisa manok aing teh bangun saliwang ting baru deut. Leutik ponok asa curiga nyindiran eta mah aing mah euy. Lain hayang mutu meureun maneh mah eta dibere ieu mah euy hayangan. Gede amek ku aing diakalan isuk mah dibungkusan gara urut kaset dibelit. Sida badag ku aing isuk mah sok sia. Mun teh nyebut heueuh heureuy cenah adem.